aya jurig ngelong untuk rangeten Dracula ibu ya Dracula ting mumi pinareup atau alien pinareup kemana wae alien teh ya keur sampun teh bu cuma kapi hatur bu kali ini nu akal eta mah tuh aya ka bawah halah ibu jeung ibu ya atep bung saha teh ya atep hayangnya aya tasabu ya aya jadi anu datang ka Bima teh tadi teh saha hideuk sanami jurig darang eteng wah bukna bu geras ngan ditangkap ku akang dara di angin geras teh make hairspray tagening yes iya alah ampun ngagokan gan ya aya teh saha panggeureun tuang ibu teuing inget teh nyaho wah nyana cantik tuluy nyampurkeun bu budak-budak bogoheun ka saha ka putra bu maksa putra teu bogoh amit-amit aing bogoh kanu kitu walah bayangkeun ku ibu lamun putra kawin ka jurig anakna naon coba marmot lain ka sia cabok sia wae ai teh ngalonyeng wae ampun lain kasih tak kitu Gusti kulan Ibu Ratu maneh nyaksian pot kantenan kulan munir wak reuwig awewena teh tapi pakaianna mah gining aduh abdi bogoh sieun kana kongkorongna jeung kena gelang cenah aya jaya ngagadeikeun tuluy Ketua ni naon-naon kaula teh nya ngaleos saya efek teh keur ngaleos teh ngagabruk kana suku meni page pangeun sepak kusaha ku putra disepak adong tepak bagulutuk kana gawir digabruk ku si cepot ditindihan ginian tepak digalai kemana nya potnya mun meunah teu tong sok kitu kan aduh lumayan ai keur beger mangeuna wae pokona lumayan ai keur baluang mah teu teuing kasep saya tapak suang eta teh sabenerna panon hidup teh dibalikeun dibalikeun kumaha sabenerna eta teh panon hidup anu tibalik padahal eta teh putri geulis kawanti-wanti dibalikeun endah kabina-bina lucut taya nu nuruban tak geuning bukti nama ieu anu disiksa ku hidup tadi anu ditampi ku hidup tadi teh alah ayeuna mah geus pangijing ibu eta panon teh geus dibalikeun deui ta ieu jenisna mah anu ditampi ku hidup teh cu lain oh teu mungkin lain abdi saksina oge kulan sing jeger untuna ge parana berwes itu mah berewe seulina teh tamat kana seuli gitu can pinareupna ge wah oh bibirna jebel jebel cewaw nya jika bos romla sasaurana ge duh kakang Bimo bisa kita teu kitu teu eta ge eta ku bisa nya wah itu diliwihan yang mah tersep teu mana eta keindahan akan teu manggil leuwih teh teu ngeuna lain eta bu goreng patut ieu si cepot tuh saksina mohon kulan sarua jeung maneh cepot tibalik panonna ya kan mengerti balik tibalik paningali teh di leuweung ieu teh cepot di leuweung cing inget bisa kau sap koron ngeureuneun bener lain mulai eta lamun eta anu tadi ieu jelema rek kumaha belum aya mun sageutik nya aya naksir beleuheung aya naksir gan naon beleuheung cabok sia we aya sageutik teh berarti aya yo beleuheung alhamdulillah euy aya kitu panon aing teh tibalik
balik aing dek nanyakeun ieu putri ti mana ti meuni da teh nyaho mimitinya ada apa akang da yakin eta teh awewe teh dialungkeun teh ragragna teh ka dieu nya hanya pitulung ieu oh bakal pitulung buat teh oh pitulung meureun ti nu Maha Agung mana kitu ge kudu ngajodo nya oh ka dewek meureun ngajodona teh ya kan naon ari agan alim mah cabuk semua itu lebar berarti naksir berarti ada main berarti aya main di dina hatina ya kan aya seetiknya lain setik deui jika nama tong beja-beja sia heuleung era gua bantis geuleuh aing ngomong kitu kumaha kasep da lain kitu kumaha lamun di bawah syaret terjadi deui jurig wah cing percaya ka ibu nger teh ya lamun kitu mah teu aya halanganana tah kitu kasep ayo percayagan di canak syaret jadi langir disingsiran wae jeletot kana bohol nyocok eta kok disingsiran wae limbu nah sieun jadi langir dan supaya mungun daikeun ka aing kumaha teh Kang ada atau jadi komodo ujung ngawayang alah jadi di mana ya yakin hate hidup ayah hate kaya ya teh putri gelis kawanti-wanti eta teh terus ngemadu terahin kusumah paribasana nger gerak tampi ku hidup cu gan bisa eta istri cenah syiri heula nya tuluy lamun gugusina hideung da eta jurig keneh berarti camani itu Gusina gusina ya teu naon lamun kitu mah si ibu doa kitu ning aya urang ge hate aya alhamdulillah aya kan berat kedah yakin kasep bakal nampi lamun eta nu tadi ieu udah tadi mah tetempoanana salah meureun da yakin tadi mah teu da jurig ya atuh lamun kitu mah carana bagian nu taya papadana kasep hayu urang ngariung ditu di sasaungan nger urang tepungkeun jeung lanceuk hidup jeung adi hidup kan ya aya sir wah di beja-beja kasia nah sieun diintip ampun atuh pasukan sadayana aya nu mulih yen Dewi Arimi leungitan perbilang tanpa kerana margi sana disiksa kudu ngaran lima dugi kayu beja teh ka karaton nagara ka Prabu Arimba sang Nalendra Prabu Arimba doh barang ngadangu eta kejadian sedengkeun ieu teh adi anu dipikannya dipikadeudeuh beres nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan ya inge duwi ka kursi karajaan diawut-awut manghaneulkeun Dewi Arimi sampun masing pati teu makaning perlayat duka ka mana leosna jeung kumaha nasibna doh beres ngakidik ka iring pasukan aya tuturkeun kai Bima udah kaget udah ngajar di mana makhluknya itu di payung paling itu Gusti ya Nyai Hidimbi Nyai Tuba
maka hancur Gusti diuk sia ayeuna Pak Haji yakin Badrun paling dia Gusti ya bisa sebelakang dikukuri berkahuma semangat rakyat pisan saya akur jeung sasama sing layak anom dadang jeung sayunan Tring salabat ngakit teh desi Bandung Ayah. boga keyakinan pasti Neng Yuni kumaha kana kadar boga rasa jeung rumasa Ayah. Pamir Nampi kana diri Abah Haji Umar dogo patung kanu aku Sumarang kanu kawasahan teboga pikiran liang Geraganya Abah Haji Umar han teboga pikiran Baca manusia dodadi. Upaming ingat cacapan pajau mana sida tadi membahada mah anda subang sifat manusia ilahan sokenging musibah sasara ada di hari sokenging hari sokenging sokenging musibah sasara cecep kundala pada datang
Dah. waos kekerot soca bolotot bari beureum nawiskeun nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Walah. Woi, anu mana ngaran Bima kurang ajar. Dah. Tahu gitu kan tahu. Eta. Cing, aya nyawa datang ka penai. Balik-balikeun eta adi aing kurang ajar. Cing. Ansurkeun ku aing tempat. Hei, Wah, daya nu nyarios. Raka Prabu Nyai, Nanaonan gitu den eneng kata. Sampurasun saha eta? tapi nada ngaturkeun semasungkem konyok Raka Prabu Saya, Dah. saha? Saya. Ayi, ieu teh salarasna mah Arimi. Nah, teori musuh ya. Mereka jebak. Alah, mah ieu teh mungkin teh dunungan aing jadi geulis kitu. Oh, meni jadi cantik. Saha? Arimi, Rayi Arimi Raka Prabu ieu Rayi. Itu teh Bima teh pisalaki Nyai tong diganggu Kang. Nyawa aing teh wau jeung beungeut kieu. Tuh lain ieu mah. Nyika Eta mah. Arimi dipangpengkeun ku Rakana. Dah. Untung ku Bima ditampan. Leres. Datan nirata ngademan papuringan rana. Datan nirata ngademan papuringan rana. Udah bot. Anjir dulu tar. Lagi lihat Lansukna dulu. Lah, naon? Untuk ka dia sia. Nah, urin. Cihi, ampun. jaga diri dia. Tadinya nyarane gitu. Kan kadea ulah dilawan agan bahaya. Wah. saha sia? Ini nyarane. Aku Lakodara Bima. Deh, cenah nyarane. Restoran namun gede badag. Wah. Handarwan gitu mah. Ari eta anu tukang. Eta nu tukang. Bimut. Kaula bapana. Limus sakeureuh. Bapak naon? Iya. Bapak Tere. Bapak terek. Ngaran aja Limu sakeureuh. Yang subur. Lain jelema nu garela ini namanya. Teuing. Nyarane dinya. Ngaranna teh bener aja Bima ya. Bener anu ngaroga hala adi aing. Nu bieu adi maneh teh. Lain sia. Dia mah geulis gitu. Emangna aing teh mata naon? Puluhan tahun aing babarengan jeung adi aing piraku kalengitan beungeutna. Tapi aku Hah? samaran. Jika memetik. Yakin sabenerna eta teh adi anjeun lain. Dipasrahkeun adi aing nu teu dipasrahkeun modar sia bangsa mana sia? Aku saking astina. Ari eta nu tukang? Aku saking kubutuh. Ayang Lain minipi kageuleuheun eta teh. Eta mah saurang. Maneh sama teh. Aing jadi goreng hate kieu ye ka eta jelema. Asal mah. Pada aku guru aing mah ulah goreng ka jelema teh. Tapi kageuleuheun. Pasrahkeun adi aing. Nu bieu belegung. Teu payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu giring aya pamimpin. Mata peda kadulur sorangan teu wawuh. Bah, urang ajar di podaran sia ku aing lamun teu dipasahkeun adi aing. Buktikeun lamun aing di podaran. Wani marang aku. Ora wani dening ngapakulanang kulanang. Aduh Gusti tetega Gusti tetega salira aku begalan pati salira teh para naon para pangagung mararunyung paribawasna Sumohon. para narpati sararujud ka salira ampun Gusti abdi dianggap naon Hai, sakali ieu mah aing geus jogo jeung Imam Keluk.
siapa ieu urusan pribadi adik aing di Rogahala Singgung. aya saksina deuleu adik aing nepi ka ditajong di kumaha-kumaha bener satadina memang kitu tangeuning aku Ayeuna mah lain. ieu mah kieu we bilih teu persanten abdi saksi teh naon Joko Longkong Balungan tuh. Joko Longkong we tuh wah abdi nyelak aja di naon we Akar cecenet. nyelak abdi teh tawar bae antep ke turun sorangan panuju sia coba-coba orang pada kopi dalam hati kulajar tetap jika siap aduh teu saimbang teh seimbang di awak oge atuh Dina badan teu saimbang. teu saimbang dina awak oge deuleu lawakna ge wah 10 genep ta eta simut ngalawan kereta api teh eta eta mayam menang Teuing kareta api. naon tulungan aing nyelak eta tekena geus gede aduh coba beri nulungan bukan nya ampun Mang Dawala abdi kabina-bina tingkau geus teu di aku dulur kudu jadi lanceuk wah teu kieu kajadianana jang pasti alah wah lah naon bapak ngocehak yang sebisa nomor kosa buku deh bapak teh Kosa tinggal juru. buku bapak teh saimbang palang siang deuleu ayana ampun teh sinak-senan para walau dia beratam tamas semaka doh ige memang Bima teras-teras kaseret teras-terasan kaseret ku ieu Prabu Arimba beres tina teu saimbang nawa sedangkeun disapangkeun Bima teh jurang gawira nulung kawing luar biasa ai dihanapna teh emal atuh koketuna ya Arimba bakating ku nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan Bima digabru itu kayaanana angin Bima rekat ngaragerakeun awakna ka handap beres atuh Prabu Arimba jadi leungiteun sasaran anu temahna ieu Arimba Saimbang. nya eta kana gawir anu sakit tulung kawing anu dihandapna mah kokituna ieu Prabu Arimba inge ngagejelik kana mah tur langsung ka handap mebes bakating ku berat-beratna dah anu temahna kaluar cai mungsrat buuk Arimba duwi kabawa ku cai anu tarik ti handap kaluhur kitu kayaanana wah sorakeun dia ya betul ayo si Bima kapawa ku boe banget iya lah kan wah kelanan wala dia balad kelanan ulah da lain kasalahan Bima lain kasalahan Bima dengekeun ku ajeun eta mah kasalahan lanceuk ka ulah wah aduh tejo pot ka handap pot wah kan tejo ka handap tinggali ka handap ku akang wah weh wow
amak kok. Tidak cuing. Sok paehan. Rek geus bulu karek kesentrungkeun waduh. Di papantas berdaya juri. Wah, baru tuh. Teu. Ngampua Kang atuh. Berat kalau aing nu bebeut. Ada makan dorong atuh. Aduh. Teu masa aing mah hanteu. Da manehna ngagabru, aing mah nyalametkeun diri. Kan? Ieu, Mun ka ampul-ampulan gitu cai. Nya eta Bulu cai. Meureun asa kabukakeun teh teliang cai ti handap. Nya atuh. Bunga gejiligna Prabu Arim itu, waduh anjir bungukna gan masih kana katinggal tuh. Beli di aban Kang. Nya mebeskan beberek-bekan ongko. Oh. luar biasa. Wah, bakal jadi sejarah ieu Oh tempat gitu. ieu. Gitu Kang. Bakal datang pariwisata, wisatawan ti luar negara. Oh, nya Kang. Nyaan. Jadi tempat wisata juga mungkin. Ieu meureun anu disebut kali rambut teh ieu kan. Nya Kang. Nya kali rambutan. Tangan kali rambut. kali rambutan teh ieu. Nulis saya Kang. Atawa kali merah gitu deh kan. Getih merah teh tadi nih. Kalau tadi teh anu teh, Kali merah bersama. ayo maju gitu. Lain ku kompak sih Kakak. Atuh kayaan di Pringgandani jadi pro kontra. Teras-terasan ngadara remo anu simpati ka Arima, ngademo ka Arimi. Memang ngomong jelema pajarkeun teh cenah ieu musuh ngadon dijieun salaki. Padahal eta teh yakin musuh satu kabuyutan. Kacamata politik nuduhna ka Arimi Dah, bers. pajarkeun teh cenah rek ngarebut ka kawasan lanceukna nitah batur. Walah. Rupa-rupa kejadian Ari di negara Pringgandani. Iya iya. Memang gitu. Anu akhirna tiasa rengse kulantaran nying hareup mayunan waktos anu lami. Dah, Sataun lamina beres. malih Arimi sasatina waktos ayeuna teh diangkat jadi ratu Pringgandani. Dah, iya iya. Malih nuju ka kandungan ayeuna. Ayeuna teh beres. Ibuna Pandawa Dewi Kuntilan Pandawa sadayana pamitan dek neraskeun lalampahan. Sasih-sasih lumampah yang sara apruk-aprukan itu kayana. Tuna lampah eta. Dah, iya iya. Beja yen Arima Raja Pringgandani sampun masing pati tumakaning perlaya. Iya iya. Ai baheulana teh Arima teh boga patalukan nyaeta Kalabaka. Beres. Ai Kalabaka teh raja Sela Bengkah. Kabukina teh jelema Wah, ya kanibal. Kukituna bisa eureun soteh ngakanan jelema ku ditalukeun anak ku Arima. Ayeuna Arima kabejakeun maot. Jadi kamuh deui ieu panyakit ngadaharan jelema. Beres. Kukituna kampung-kampung ayeuna diaprak dihakanan jelema ditewakan. Diranya. Beak jelema sasatoan. Beres. Kukituna aya hiji pandita Dah, anu ngajangjikeun dek mere sangu dua padati kalayan dirina sanggup dihakan denawa asa si Kalabaka ulah ngakan deui jelema pikeun nyalametkeun ieu pakampungan ieu panita Ijrapa teh berjibaku ngorbankeun dirina. dah, beres. Ayeuna lumampah disapengkeun putrana anu kakasih Herawan oge catrik-catrik anu nyeredkeun ieu padati ngirim sangu ka Kalabaka maksudna. Dah, beres. Jawan kalarun buru-buru bawa kasih.
Saya nama sarang putra we anu bakal jadi si pejit si kalabaka ama ulah kasih hidup mah masih kene panjang lengkah panjang harapan tetega ninggal ama dihakan buta ama sabar tawakal sarang kalimat pasti patru zaman dina mulami tetepang sok asa kasuat-suat sok asa kasuat-suat sin elingan mantes mon sin
dihin pinastik sayang wis kena dihin pinastik sayang Panita Ijra Pak lan putrana Irawan anu sejak ngajajabkeun sangu dua padati kalayan ieu panita rek jadi eusi pejit si kalabaka margi jangjina si kalabaka moal rek ngakanan deui jelema asa dikirim sangu dua padati jeung deungeunna teh eta pandita kudu daek dihakan jadi eusi pejit kalabaka dah leus berjibakuna ieu Ijrapa ridho kalayan ikhlas dihakan jadi eusi pejit kalabaka tibatan teras-terasan masyarakatna diancam pati dah anu kiwari ngararungsi duka kamana leosna jeung kumaha nasibna dikeun nyalametkeun diri eta masyarakat kampung ahli cakra teman kasih 200 tetengga ari Kangjeng Rama kedah jadi eusi pejit si kalabaka mah sae putra wae atanapi urang sareng ulah kasih ulah panjang kai hidup mah masih kene panjang lalakon panjang harapan kene masih kene panjang lengkah malah lamun heueuh teh si kalabaka ngeureunnan laku lampahna tuluykeun pasantren dah teraskeun gerah harewosan batin-batin jelema bawa kana jalan kautamaan geura jugjug ilmu insan kamil mukamil sampurna dina jeroning sampurna dah beus nyaeta pikeun jeung hareupan zaman anu bakal datang sabab bakal riweuh leuwih ti kieu kaayaan ke ka hareup walah tangtos gua tantangan anu bakal datang ku hidup geura jawab ku hukum-hukum anu pertela dah jawabna teh nyaeta ku pagawean ku amal karya engke batur bakal naluturkeun beres masak bakal ngondang simpan kadang-kadang lamun dipapatahan ku basa mah bakal beda paham tapi lamun ku amal turaya mangpaatna aya guna keur kapentingan negara jeung bangsa sumohon yakin bakal diturut ku sajumlah kaum engke ka hareup laras bakal dipikir kaulanun hidup sing bisa mareuman lampu kaujugan obor kasombongan anu aya dina diri anjeun dah heulaanan samemehna ngoboran batur teh caangan heula diri sorangan laras sabab datang kadunya sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan diboehan ge kuno hirup malah panghadena jalma teh nu aya gunana keur balarea sok gedekeun kahadean nya agengkeun kurang tapi tetep bakal ngaririwaan kejadian ieu ka putra moal tigin moal istiqomah dina ngajalankeunana margi yakin seolah-olah putra bakal kaedanan Kangjeng Rama anu bakal jadi eusi pejit kalabaka putra bakal kaelang-elangan ama maka bang-blang beung-beung pagetan kulan is ulahkeun bae da sakabeh oge bakal maot ngan jalan rupa-rupa sumohon kasang tukangna perjuangan kasep ayeuna pikir ku hidup sanajan teu berjuang oge pan manusia mau bakal paeh kan tenang cing ieu teh demi pengabdian ka anjeunna beres
supaya kampung ieu ulah nepi ka riweuh itu tinggali masyarakat teng kabararana bener ngararungsi di buruan-buruan biasana mah barudak arulinu Ayeuna galah nu bubuyan anu gatrik ayeuna mana suwung kulan kampung teh kampung Suwung nya padesaan parantosaat nama nya tapi noda mah kaula nun sapraptane pun ya astra jingga dawala anu parantos 2 minggu temenak tuangan apruk-aprukan kaitu ka dieu ngomong lebat kaya kampung istuning Suwung ku jalma imah oge cinggar belum pantona teu aya pribumina teu aya anu ngansikna da puguh kalalabur diancam ku kalabaka ya naon teu dihareup aya jelema euy Kang mun asa sararepi heuh saha saha Aduh. teh buah-buah nu mapageun balad-balad si kalabaka ama tisela bengka alah buah heuh boa-boa kulan ateuna naon urang minta bantuane ieu mawa peti sangu padati tenan ceun cenah kumaranehna dibawa sadaya-daya kaula nun eta teh buta-buta teh kanibal sadayana beuki daging jelema heukeun bae da urusanana datan nirata ngademan ewo pakulingan serana datang daerah tangga deman ewo pakulingan rana wah tuh gitu rebabna we sampurasun rampes aduh pantes nu kieu mah ama beuki daging jelema oh saimbang jeung rupana tuh itu huntuna ge geuning hiji meureunnan balasku ngagegelan wae daging nya gegelan tulang ting tulang ting daging ting karet bade tumaros ya bade angkat ka mana sepuh kaula saha kakasih anu ti mana aja kulan ngaran kaula teh Ijrapa saha ulan Ijrapa jerapah Ijrapa jerapah geuning teh panjang beuheung jarapah beda deui Ijrapa jeung jerapah atuh cing mikir otak teh itu mah anu panjang banget mah jarapah kakasih teh Ijrapa nya Ijrapa dupi eta panggereun pun anak oh putra pun anak tahana istri pamegat pun anak teh lalaki manawi teh istri Aduh. borone dipileuleungkeun aduh ayo nu lapar ku awewe nah sia teu munafik geus ge hayang dan normal wajar awas ya lamun aing apel ulah milu sakarbut kalau melaur milu sakit fluid bisa binget kayet gitu loh ngacelok duit mah nyokot panyeran gila-gila keding sama kan bari tara bebeja teh dupi salira teh saha mawi sepuh abdi teh nuju apruk-aprukan ieu teh kulan sakaparan-paran nuturkeun inung suku hirup teh keur oh hirup keur kapidang nutur-nutur indung suku cenah kan maksudna di mana we kaburitanana di dinya ngaringkuk di dinya ngararab sia eta mah sare di mana dukna sumuhun dupi kakasih teh saha abdi lan ya entis aduh entis coba Mekar Jaya nu boga rumah aya tanu tukang abdi pepen ada Pak Haji Pepen teh Titang Ulun. Titang Ulun
atau orang tanggulun cuma pada jengkar ke angkat ke mana abdi teh nuju apruk-apruk ada sih kaparan-paran Eta kalun hirup kalun aya tadi pengker itu naon belan digeneng ku jalmi-jalmi eta teh padatiuluh Padati. naon sina sih sapertos anu berat itu diseret Tanggu jadi kang. eta teh sangu sangu dua padati teh sangu teh seur teuing nu sapalih itu aya pariuk di si sambal rek bade syukuran naon bade pesta panen we sanes ruatan bumi sanes tapi bade natus sanes meni OPT jalmi teh naon itu maksudna kekas maksudna naon bade kampanye sanes Cai. lain mana we ada tuang putra teh jadi calon caleg salah sugan bade syukuran Cai Gus. di kampung ieu teh sabenerna mah aya buta nu ngagalaksak beuki daging jelema uluh aya nu ngaranyah salira teh sanes babaturanana oh demi Allah teuing aki sing diceket juri cuma nage abdi mah nembe dongkap ka ieu tempat teh ulah Ieu tadi teh anu ngitin. beungan kan aya buta anu beuki daging jelema sumuhun wah ngagalaksakna unggah peuting beak jelema ayeuna sasatuan walah eta ku ngaranyahna kan baheula sasatuan ayeuna jelema dihakanan ku eta buta leres sabalad-balad beuki daging jelema kanibal teh iya tah kitu manawi Toy. ya kaula teh cik teh kalabaka karena teh mohon lajeng anjeun ulah ngakanan jelema atuh beak meureunnan paruli teuing cenah beak oge maneh cenah wani-wani ngomong kitu ka kaula teh naon cenah maksudna tah kaula gerahakan ku anjeun kalayan kaula rek mere sangu dua padati asal geus ti samet ngakan kaula nepi ka ngakan kejo dua padati ulah wani-wani deui ngakan jelema wah gitu dina perjalanan manehna nyanggupan heug cenah lamun kitu mah oh perjantan teh kena janji nu kitu ya percaya ulah da eta mah jurig kita mah ngaranna ge atuh dan teh saatosna sangu di dahar ku manehna salira jadi eusi puji salira teh bakal turu ya kitu nya ai lapar mah ngaranyah deui ngaran-ngaran lapar atuh maka ngaranyah deui we piraku anu make piraku da agama anu kitu mah eta mah poe dina hatena hati nurani tah kitu ama janji teh politik nah teh supaya dipercaya saya sing percaya ka sim kuring disebut buta menikah kuringkeun anu keur lapar ye kuring teh geus saminggu itu aki can mangih dadaran buku jadi nah atuh da moal asep manganyana kange dua aneun wae mah dina padati jeung sambal aya lauk asin geura alah aya ku kitu dawalana hanya euy Kang aya jalan ku memuntas monyet naik di Beretaraje memilihkan segitu mah oh aya kabenerannya cucunguk munur disunut yang paribasana teh si monyong teh asup logika mah mangga teh teuing eta sangu urang nyanak kangge tuang masalira Naon maneh? da sanes abdi wungkul hor ngasabara jami anu sapalih mah di ditu teh langlayeuskeun nalang ngunyar caket gawir palih ditu bulan istri hiji salatri sadayana teh salapan jalmi ka kurung istri hiji kalabat istri hiji ulah muasep itu sangu teh dua padati mangga teh teuing cenah tuang sok yakin kaula ieu kaluarna tina hate anu murni tina hati nu bersih mangga bakakak aya dua
anu leres teteh sepuh his nah ai salira upami leres lapar mah mangga ku salira nyanak bade nyanak ku jalira mangga bade dibantun ku kaula teh naon Bade di alas mangga mau. la ilaha illallah wala aya jelema nu kieu nya euy Oh. dan nu belah tonggo mah tadi aya imah teh kanu ditutupkeun di panto teh aya aing ge cikeun bade nyungkeun sangu ngejo we ku sia sorangan kitu oh tadi tempok wae nu sasaha iPad juri kureun lah mana ai priyogi mah Loh. Nyumput aja ya. Itu balas si kalabaka segede-gede kitu jelema teh sanes eta teh babaturan simkuring ay boa-boa anjeun teh batur si kalabaka sanes sing percaya ki Wah, tak sumpah sok tapi demi Allah aduh nya sing percaya teh ki di babaturan abdi itu teh naon aku teh jepletrak we neke oh tepuku-puku. dititah teh sia Kalangke akangna. kalangke Kararese. inung aing geus ampir teling ada lapar Usang layeuseun. kan manya jang kidurug-dug dibantun ku abdi da kudu neteta rajeni sakamalan atuh mipit amit ngalamenta Kudu aya basa-basi ya kan. Dan lawan ge homo bapak sia mah naon lah wajah pepeng ngarempre. alungkeun tuh itu Kos kana bangke we. aya saya ki gan ya eta teh itu yang nyanak padati dina padati teh sangu sangu muhun ulah sareng rencangna sareng samal sapariuk sapariuk sambal naon dek hajat sanes gan ieu teh tempat teh gawat gan gawat naon aya buta beuki daging jelema diranyah itu lemur teh eta teh jadi tumal ayeuna teh bakal diakan ku buta saha eta aki-aki Murukan teh. tapi agan sedep mah ayeuna we keuretan teh aki-aki teh Teke lagi lah rahasia teh rencangna nu tadi ieu ulu aduh Wah, jadi sanes baladna kalabaka aing teu apa kalabaka teh naon wah. mun eta nu kakana jelema Ya, do buta teh beuki daging jelema teh kampung teh diranyah aja. teh buta teh meurek seba ku kejo dua padati maksudna malahan ieu aki-aki nu bakal jadi deungeunana cenah saurna teh supaya ulah giliran manehna giliran aki-aki dihakan buta ulah macam merasa Bari kudu mawa sangu. malihan agan ridoeun kangge salapan jalmieun mah itu sangu teh kulaan nu balik sia ceger subahna ge ki ulah kaula bener sia Kirido saha ngaranna ki ngaran kaula teh pun Ijrapa Ijrapa Hijrapa nuju ngaranna mah cenah Sarman teh budak Kajawanan. teu rame sia Dapa? ambekeun ka dewek euy Tidak kayak nyebut ke Sarman biang lain. aya eta budak ngora saha ki pun anak ngaranna Irawan bener dek sebah kahakanan ka Denawa di mana cicingna Denawa kahalangan kedua gunung di Sela Bengkak Wah, nyata dina guha batu balik ditu singarancikna teh eta tempat nanti kula. di saluareun guha eta teh pabalatak tangkorak jelema jeung sasatuan teh Tulang jelema teh. baru ringkap bulu punuk aing we nyonya tuh Ya, Oh. ngadengin lagi kan. mekeung we lah kumaha nya ieu wala naon aya rasana daging jelema teh aka dikeureut ku kuring hegoreng mah atahna beneran tapi ku sia we hakana Aya ngena mana jeung daging entok. kedang ngosangu mah kunaon eta buta teh kana jelema seuneu kanibal teh ya
baheula makungsi baheula oge teh kitu ngan eureun teh ditalukeun nyaeta ku Prabu Arimba Raja Pringgandani. Wah, Kawartoskeun Raja Arimba teh masing pati tu makaning perlaya manehna teh biji deui panyakitna teh. kamu deui teh. Kamu deui aki? Ieu. Ulu namuh waduh dipikasieun meureun ayeuna mah. Bener pikaserap. Jadi ngaruksak deui ulan. Syakirido mere dahar ka aing. Mangga kang salapan jalmieun mamangga. Ridho aki, ridona make naros kitu mangga teh teuing. Wana naon si kalabaka? Alah nah sawios mangga teh teuing. halo Ji sok naik atuh naik Syakir ka itu aya ngaturkeun kejo. Nuhun. Keun bae ku aing urang ngaturkeun ki. Ampun Gusti Maha Agung tong kasep. Deudeuh teuing bisi si kalabaka teh der we newak salira. Wah eta. Dihakan aing ridho ki. Asal si Aki mere hakanan ka indung aing. Lanceuk aing, adi aing anu keur kalaparan lang layeuseun. Aing ridho jadi ganti si Aki dihakan buta. Wah, Biar menang Gusti petengah tinira Patinira Ujar menang Gusti petengah tinira petengah dan Mega Putara Awurlan Mega Putih wala salin sumabda Panita Ijrapa sakedapan betena wangsul marganipun peteng penggalih meureun kasep anu disebut nulung bari mentung merek bari neke teh cu walah leres gua. ulah kitu bageur salira mah masih keneh nonoman nya ge salira jangkung ageung Panjang keneh lengkap. panjang keneh lalakon panjang keneh lengkah wios Aki mah da geus tunggang gunung Lah sus cuet ka hareup ka eta anu salah teh Aki teh tunggang gunung mun sakali-kali mah tunggang kuda. Abah itu tereh maut. Dah seto mah. Kitu cah sika oge. Paribasa teh. Kekarang ngadenge mah jeung tunggang gunung. Mulai lain Aki teh ngomongna. Heeh. Paribasa teh meureun. Paribasa aya ka. Dinu kieu make paribasa lieur dah. Teh geuning seto internet. Bener. Beli tunggang. Ulah kasih. Mangga nyandak tuangan. Sawios lalampahan Aki ulah dihalangan. Malihan upami teh amahnya bade kitu cing jadi dulur sareng pun anak. Sing nya manyangkeun baraya. Nuhun nek ulan. Panjang jadi Dari baraya. pilarian pidulureun jam diboga musuh hiji mah heuri di dunya teh. Oh, kitu. Ki. Ulan. Lamun persaya. Dulur kaula, indung kaula keur kalaparan ayeuna keur ngadaguan. Nya. Malah aing janji aing anu jadi gagantina si Aki asal si Aki ridho mere sangu keur dulur aing indung aing lanceuk aing adi aing Walah. Eta ganti kumaha ganti aing rek diakan buta ye tong sok kitu lulu asana. sasangkong gitu aja teh tong sok kitu gan ulah kitu gan singnya pondok harapan teh Oh, kanom kene. singnya Haji Badrul Zaman Kang wayahna maneh oge jadi deungeunana Jadi lalap, pakai coel sama jadi lalap kaku pantes. baterangu kan beda sama bisa tulis ke juru tulis kita lewat ini
katulis ke juri gitu. ulah kasep ulah mangga geranya anak tuangeun we kangge salapan jalmieun mah geus gerayu oh dan aing dek mawa padati ulah bebeja ka si ibu wah kumaha ulah bebeja ka si ibu moal kapungkur waktu sebagian nu ti payeuna ge mah teh bebeja ni mah cekek sama ieu geuning riweuh Pekanya ni mah gitu tulusan. Ai teh sok comel kan. si ibu bisi soakeun tong bebeja aing dikihakan buta Tong mah bebeja. ngan si Arjuna pangharewasankeun mah tuturkeun jeung si Ainit jeung abdi ieu jeung si Dawala maksana urang milu dihakan buta amit-amit Bagi borongkut lah tapi geus bola keserakan geus barang tuang heula si ibu geus jararak jaki pangakukeun inung kaula lanceuk kaula adi kaula maksudna pikeun mulang da pasti kapentingan ieu Bapak oh sae mangga eta sangu rek dibawa ki ulah piraku aki kudu kitu bis piraku aki nulungan jelema make jeung pamenan Aya pandang buru henteu kasep ulah kasep aku tak bawa padati ieu teh moal kasatet ke di yaumil akhir kahadean kaula tenang aki tenang dah tenang ya kabeh reug-reug hate abdi naon ka jelema nu bieu dah ngaranna teh Bima teh Senen wadana teh eta teh kabeukina tutut tutut di Samara Koneng Samara Koneng ai kitu eta jelema mah tala jari janji jelema nu bieu Tara Sulaya sanajan batur kahadean saeutik manehna mah nepi ka tega ngorbankeun jiwa tenang pokona aki salamet tuang putra salamet kampung balik deui ka subur makmur Mamur baliak baldatun tayu batun warudun golpur larat tak sing percanten Tara jangan mupangangkenkeun itu anu sapalih deui ka di bumi aki mangga gedong tur kali sambung pagilingan ya sepi papatetan samia murah samia murah paling tinggal jeruk manis oh jeruk manis Bima henteu calin ciluncak mulang udara tina tali gadang doh iya iya sareng sena ibuna rakana sareng rayina balak kecerakan tuang kalayan diangken di pasantren ieu sang panita Ijrapa tapi Bima sareng Arjuna ngabogohan nyanak padati ngajug-jug ka sela bengkah pikeun mulang tarima kana kanyaah ka asihna ieu sang panita doh leuh tuna lampah eta iya hingge dina tengah poe ieu kalabaka inget kana janjina Ijrapa deres yen bakal datang sangu dua padati jeung eta panita jadi deungeunana dulur-dulur
Gula. Agehane Gusti Abi tenang ulah hayang daging aki-aki model Dah. aing meresep ngagaheana Gagael bener. mau diduruk heula huluna duruk mangga Gusti mangga ayo kumpul Buat ponyo atau yo izin apa Jo bawa kejo Oke, hane Gusti abdi pingpingna ulah kabuki aing pingpingna ulah tersangka dulungan jadi pedit kieu ya Allah datang aki-akina nya acan buat tetelang agehane abdi Gusti ngatur bae leungeunna we sabeula abdi merasa petan ngadorok-dokna eta ngada haramu jelema diuk larangu buat tetelang jelema sama-sama we ngatur kakasang ajaranjang jago paseng ngahacurikeun semua baptos Gusti ya diterima naon cenah euy aya nu mangkat diterima tong disukam diterima teu kaharti ada budak gitu make teu kaharti goblok naon sia teh teuing kumaha dengeun aja Gusti naon semua kapiatur diterima naon cenah astagfirullahaladzim cipang diterima goblok hawar-hawar tak euy geus adan ceu pajar ke adan ku aing jerowok di masjid mananya lain nu adan sia diterima geus kari diuk kari diuk sia diterima kudunungan goblok pira kaharti bener hejo kene daun rabutan sia diterima hejo kene tenang geus bareureum mah keke kabere loba hujan kamarina dikena sangat kahujanan teuing jadi we aing teh murag deuleu melak sabaraha tangka diterima kudunungan anjing teh amun teh tadi atuh nuhun atuh aing katampi mah kusi diuk diuk naon cenah sia diuk sia nu burut anjing sia kusi babari da ngalondongan burut mah
Masyar oli balur isuk-isuk poe dina genteng ngadangka poe cager herang anjing Di DGT gitu berarti lagi. Laksaga parintahna babalean pangalosna sanatan dikabulna rata saya lain-lain daun nabi dan sabarang ditabarang lain-lain bakat bakat di Nyediri masing carincing masing emut barang putih kadek kajojonan teuing salira kadak dijaring salira kadah gumelar mah gumelar di pawanangan kadah ngajak jadi pantrangan ulah nyieun kawonan Pak Haji Badung kawonan sabab teu widi pangeran sabab teu widi pangeran
boga batur-baturna doh iya iki sadayana emut kana janji berjiji jerapah yen bakal ngirim sangu 2 padati terus sama sapariu bari tega jerapah bakal jadi eusi pejit kalabaka doh syukur euy ka dieu ka harareup kan ka dieu ka harareup harareup kesalapan cuaca nu usum nangka janji itu kamana karep mimpi kageuleun teh si budak ieu aya naon dina jajawirna teuing kecocokan naon kitu saurna mah cenah tengah poe ereng-erengan Gusti bakal datangna ijrapah teh atuh doakeun we abdi ge dah hoyong kulan Gusti atuh teu kabagean daging aki-aki sawios abdi mah sanguna we wungkul kulan Gusti nya ai keur lapar kieu mah jeung daging domba ge ngeunah nya heueuh si goblok ya atuh anjing saha nu bade sumping teh Gusti ijrapah oh Saepullah ijrapah muni geuleuh aing si anjing jauh-jauh atuh ke Saepullah ya atuh mudah-mudahan kulan Gusti cenah wartosna eta teh Saepullah teh kagungan putra teh ijrapah teh Irawan ngaranna saha Irawan oh Haji Badrul Haji Badrul mah ieu eta mah calon atuh calon sama salah pilihan urang sararea cenah urang nomor urut 2 cece Tipan Tipan Haji Badrul teh Pan teh naon pan hayang dahar amanah nasional tak kitu euy jadi lebah dia urang sararea urang balak keserakan tengah poe ieu aing teu mungkin eta teh panita pirakulan calin ciluncat mulang udara tidak taligadang moal jalir janji teu mungkin sabab agama manehna mah jero mungkin teu urang janji teu politik masih ada cara urang jalalir ya urang baru bajalir Pak beungeut teh geuning teh nemongkeun jiga bono dosa kaleme geuning boga dosa ge cek budak eta mah cuek we cuek we geus leungit ka era jelema ieu mah lain kana kulit beungeut deui kana hutang nya mah karena aku pangabutur alah Gusti naon tingali Gusti aya jelema ngagidi ka dieu Gusti mana tah Gusti upami sanes ijrapah nu ka dieuna aya jelema nu ngaliwat tiasa ditewak nah dahakaneun bebas asal nuhun atuh Gusti alah mun dimontok itu jelema yo mah teu gurih mah jiga Wahyu montok itu teh Gusti nya jika Palurah Wahyu ngagidi wayahna maneh nyara rumput bisi eta jelema teh soakeun nempo urang ayo nyara rumput itu gigir batu nyebut